Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Nah, jadi sekarang udah ada konsepan ya. Jadi konsepannya sekarang itu beli lauk indungna, guys. Jadi hayang indungna kekeh. Nah, jadi nyatana ieu nu boga laukna, ieu boga lauk ieu tah. Jadi dina konsepan ieu manehna oge jualan lauk, guys. Anjir bener ya mah, oi. Semua gagal tempatnya mah. Mantap, 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 mantap. Iuna mantap. Mantap, guys. Wah, gagal dia mah. Tah, jadi insya Allah nya orang rek syuting di dia. Arek konsep mah loba sih. Sombong amat. Apa nama jeung si Jabrig mah semua gagal lah. Si Sajili Virgo Beta. Semua gagal pisan bukan nama, guys. Indah. Purwakarta mah istimewanya pemandangan kusagalana pokoknya nama, guys. Rek ngaliwat itu ngaliwat heula cenah mau wala ieu juru masak juru masak fondasi pokoknya baik soalnya fondasi memang arung diaru geula, guys. Sama ngonten diaru geula. Arung gak tuh, guys. Kasih apa lagi? Ah? Oke, baju aja di bere. Kurangin udah deket tadi bere. Aslina. Ting akhirnya ting eueuh teh bajuna kan oleh. Loba baju mah. Nya loba baju mah. Aneh. TV soknya harga pahit sabaraha di mana? Oh, harga pahit. Harga BCS. Ya, tong hayang harga sahabat sok mahal. Sok mahal ya. Asli. Hari sahabat mah sok kebantuan jadi mahal. Jadi murah. Toko elektrik, Allah tipe teh. Hari harga sahabat di Tokba, Allah. Eta mah TV semua lain bogaeun. Wah ya. Mantap. Gratis ya. Lamun eta dicukuran kumaha bakal naon? Kulkas, Pak. Eta mun dicukuran bakal naon? Hah? Bakal hujan. Hujan, bakal teh. Hujan bencana alam. Bakal loba nu murag. Bakal sedikit bering lagi sudah. Ale-ale. Alah. Mantap. Cek baja mah di bawah saya suka Wig. Pasti betot ha. Gening asli itu ya mah. Tuh ngalamun tuh. Ngalamun wae. Ngalaman oge. Orang mikirkan konsep Sajili Virgo Beta. Jadi Virgo Beta. berkonsep Itu orang bukan jadi dia orang mah spontanitas orang mah terima beres. Puguh aing disiksa wae pan gitu. Gitu. Nya urang mah kumaha nu konsep nya. Goblok. Nu konsepna keur mah ieu pan hayang puas. Nya heueuh pan. Atul. Asa teh Abdol teh nyiksa teh pan. berwarna ya Rukmi. Gitu. Baik Tong bersih teuing. Tong bersih teuing. Jang parab nu kieu nya. Jang parab nu kieu mah, Pak. Bersih teuing jadi kita cari-cari. Coba.
Nah, jadi ini lagi briefing dulu konsep ya. Medium mah bisa sih nanah heula ada kendian atlet. Ya, nah, kek dipangku heeh. Eueuh nanaonan maksudna ieu mah anyar ngaduk. Mau kayak buaya Mau air anjing mah naon? Di pangku kudu genut aing. Tuh, aduh tinggal tas be, tinggal Tas be ya. Hah? tas be ket gebat Power gitu. Kayak pokoknya tadi dia ngejelaskeun. Sok bila bade lauk nu kurang sabaraha gitu. Oh, sok ngalin-ngalila gitu. Orang meureun basa-basi ya. Bahasa basi. Ah, iya aya Tulisanna tukang lauk nirwana ngambek. Bisa. Heeh. iya aya lauk anakna gitu kan hargana sekian. Tah iya aya lauk Ulang disebutin harga. Ulang nyebutinnya tuh. mahal kan sakalian. Ulang justru. 2 juta gitu ya 2 juta sakilona kitu kan bae. Sampai aya ieu lah. Gitu. Emang berbahaya euy nyantumkeun hargana. Komunitas lauk. Di mana halale? Di ditu. Oke. Potong lubang dah pengen disawi gitu. Cici gitu. Lubang. Kayak kurang dipangku gitu kan ya? Hah? Cainya lah aneh tak. Sempakna. Oh, baik guys. Oh, kayaknya gampang ya mah. Asup ah. Asup. Ayo. Aneh. Nggak saya bodoh ya. Aneh gitu Oh, udah ayo. bagian iya Bagian maaf heula. Asup. Cek itu udah lega ya, cek abis teh. Oke guys, kita ke lokasi ya. Kita ke lokasi. Iya, Baik. kameramen dulu ya. Mana senang Yes. bos. Nah, namanya jadi kameramen heula. Ya, Hah? Iya kan aya. Gampang. Mantep guys. Semangatnya semangat 47. masuk sutradara. Oh, cocok dah bener tuh. Sutradara. Kemana guys? Oh mantep. Ini kasep. Terus ayo bro. Dia mau baju Persib. Iya, ayo. Asup bu. Ayo. Kudu membengkak dia ya. Guys, tempatnya. Ya tempatnya di Wanayasa ya. Di Wanayasa. Hiu di demah tuh. Hiu rasasa. Wih mantep guys. Jadi judul nanti merenang meuli lauk indungna pole. Hah? Meuli lauk ya. Oh, meuli lauk Ate indungna. sauk salak. ya tuh. Satu Pak Sutradara. Ye. Mantep euy. Semoga gagal mah euy aslina euy. Ya, Bos. Ya iya. Diayun. Ku kawin we tuh. Ya entong kayak ada asup. Oke, siap. Sekarang kita mulai teks Marole. Kayak di belakang raya Ramaya di dia. Marole. Aya. Sok aya wae salah. Marole ya. Si loba nu salah. Oke, kita gaskeun. Syuting teks pertama. Check it out. Semua gagal ya. Jadi itu keur diayun. Diayun ku samping kebat. Geus dinya pas. Bijeli ditu ente le. Figuran orang Asup aneh ieu mah pan. Soalnya juragan orang ngiluan aja. Betul kabelah itu. Ya, kabelah itu. FPP karaknya. Tuh guys. Mantap pokoknya semua gagal. Hah? Awas. Awas atuh. Aneh. Tinggal lihat. Apa? Wes nam itu. Itu guys. Oke, mulai kan. Heeh. Kan guys, tong di rumah ini gitu ya. Tinggal ruyek. Siap, Le? Oke, kita mulai. Ya, teks pertama. Siap. Teka kamera kan? Hah? Orang teka kamera kan? Tuh. Kamera roll. Action.
Udah ya ku kolot. Udah ada di Gebragen itu, euy. Ya kemana deh? Semua gagal pokoknya nama ieu mah guys, euy. Konten di dia mah. Gimana? Oh, bijil dia eta. Asa aneh langsung di dinya mah. Oh nya, ya oh bener. Gitu lah. Oke siap. Yang ieu ke bawah ieu. Enggot nya tadi. Mantap. Itu dia. Hah? Tadi dia. Mantep kayak di situ bijil di situ. Semua gagal tempatnya mah euy. Aslina. Awena. Tuh. Sok, kayak di mana ada nale deh. Oh, play nyale. Ah, dia ngomong lah, oh. Tuh. Oke, orang jadi kameramen lah ya. Aing, aduh, goblok dikejeburkeun deui aing. Apes deui aing, apes. Bukan nama dikejeburkeun deui. Siap. Kamera roll and action. Kemana baru? Ya. Goblok teh, aing jangan ngadak-ngadak hareuh. Solusi opik gitu. Oke ya. Aya urekna. Kenapa kesetangan si opik atunya hueun. Oh, panas dipake bieu. Ini sih pake atuh, Bes. Aya urek teh, urek. Aku leutik ka baju aing. Gimana, guys? Sweater si Nana. Oh. Sweater si Nana gede. Di mana, guys? Urekna, api-api ngurek we, api-api. Hah? Api-api. Tuh keur macul atuh. Yah, Turun. macul. Keur macul. Hah? Kan dia. Wah, kadi apa sih kadi. Kan dia ieu pangnyakalankeun ya. Tuh guys, aing geus apes deui wae, aing geus digejeburkeun we, pokona geus jelema itu nu ngonsep geus moal balik. Aing di mana le? Ya mah goreng we aing aneh. Nya ngahaja. Goreng we. Gitu goreng gitu. Itu nyakeun ke kameramen aing nya. Ruksak tuh. Ruksak. Itu ya, Itu dia, Bro. Jokot tadi dia. Dia halus. Mati dia. Kecil ya. Urang berarti ningali ente di situ kayak itu. Di situ numpang di situ tuh. Oh itu. Berarti langsung panggil. Orang tajam mulai detik. Langsung panggil. Langsung panggil maksudnya. Di situ tuh langsung. Oh, tak apa orang tak apa yang ya. Siap. Sareh teh ku aing rek dijual. Kalau dikeun nih itu daging. Aya nu pesen nama euy, pesen nama. Da ila leutikna mah kumaha aing ngajual nama sudieun atuh da meuli-meulina oge. Pun. Keur naon wae yang Astagfirullahaladzim. keur naon teh. Aing ieu rek ngasere. Masih Jual. atuh sere laleutikeun kitu mah lain jualeun, Mang. Heeh, goblok eta. Kamu jangan liwat ge mah cukup atuh. Bang Wisnu ada ka mana? Eta nyangan tempat lauk aing teh. Mau jual lauk ngaliwat. Oh, yang penting ayeuna kualifikasi Piala Dunia. Indonesia baru yang ngaliwat mah sebenarnya aya di mana? Ayo jantar ku dewek. Hah? Arek. Kaku gue aing mah yuk.
Dah gitu. Gue cuma ngamang-ngamang ya, gue goblok. Oh, dah, nama zamanna kudu Ganeng pakai duit wae. Pakai duit teh jalan. bro. Mantap, Guys. guys. Tak itu tadi pencet. Tak ya anjing kalau macam abi teh. Mantep pokoknya nama guys. Pokoknya nama ini mesti dijeburkan deh. Ya pokoknya nama. Kacau dunia. Semua gagal pokoknya nama ya. Kuduna. Caprak kowe. Caprak kok. Kuduna Caprak. video kege tembus. Tembus 1 juta. Malah. Asli 1 juta. Aing di ladangan geus terbalik. Si mana ku naon? Goblok itu Bang Langar teh. Sia ku naon anak? Goblok. Duh aing mah kacau. Ya aduh aing teh tulus anjing teh. Aing teh pengen hidup pakil. Goblok, apa sih ini? Ah.